Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Anu Safrila Rasati ti kelas 12 MIPA 2. Abdi sakola ti SMA 1 Cibarusah. Di dieu abdi rek ngajelaskeun materi biantara. Nu dimaksud biantara teh nyaeta kagiatan nyarita nu dilakonkeun di harapan bararea. Kalayan anu tujuanna nepikeun eusi informasi, gagasan, ide, rasa, kalayan timbal ku unggek, gideg, jeung kaprok. Wangun biantara teh nyaeta hiji bubuka. Eusina aya salam bubuka, salam pangwilujeun, mukodimah lahaturkeun nuhun jeung panghormatan. Kadua aya eusi, isina teh aya pokok-pokok biantara. Nu terakhir aya panutup. Isina teh aya nyindekeun eusi, menta maaf, ngahaturkeun nuhun jeung salam panutup. Sakian ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.